Sampurasun baraya dina danget ieu simkuring bade cumarita ngeunaan sakadang puyuh. Hiji mangsa kacaritakeun sakadang puyuh kacida sediheunana. Sabab anakna sadua-dua nu keur ek gumuling teu aya dina sayangna. Sabot bapa puyuh jeung indungna rek neangan hakaneun keur anakna. Ari balik anakna geus teu aya, nu aya teh kur getih ucrat-acret. Puyuh curiga ka beurit, sabab geus lila si monyong teh ulah wae kawas nu keur ngintip. Malah puyuh meunang beja ti Cangehgar nu tara bohong. Cenah nya kungsi ningali beurit kaluar tina sayang puyuh, bari sungutna pinuh ku getih. Cangehgar teu acan nulungan, da si monyong kaburu kabur. Bakat ku ngenes harita keneh bapa puyuh jeung indungna indit ka sayang dadali. Barang geus panggih, puyuh jalu nyaritakeun kasedihan hatena. Tuluy dadali nyanggupan, cenah si monyong teh rek dijejewet. Tah, ti harita dadali sok nyumput dina tangka teureub, panonna mah teu weleh gular gilir. Nempoan sugan aya beurit teh kaluar tina sayangna. Kungsi sakalima dadali teh nyamber si monyong. Ngan disaper teh rikat nyumput kana sayangna dina handapeun tunggul. Ti harita nu diincer ku dadali teh teu kaluar deui. Ari sakadang beurit sanggeus rumasa boga dosa ngahakan anak puyuh, bari diancam ku dadali dina hiji peuting kabur. Ngan dina perjalanan nyorang wahangan keur hulang jentuh di sisi wahangan. Nah atuh gajlok teh bangkong hejo ka hareupeunana. Puguh we beurit teh kacida reuaseunana, disangka dadali ngudag. Ceuk beurit, "Alah, sampean mah ngareureuwas." Nah beut reuwas sagadang beurit siga nu boga dosa, cek Bangkong. Rek ka mana ieu teh weh kieu geus aya di dieu, cek Bangkong teh. Ngadenge Bangkong ngomong kitu, beurit teh bulu hambelehem asa kasindiran. Teu lila ku Bangkong rek dipangmentaskeun ngan cenah isuk di mana geus caang, sabab harita mah poe keneh. Isukna Bangkong nalian suku beurit belah hareup. Tungtung tali nu sabelahna deui ditalikeun kana sukuna belah tukang. Geus kitu Bangkong gajlong ka wahangan atuh beurit kagusur. Tidinya mah soloyong Bangkong teh beurateun biasana ngojai sorangan, ari harita mah kudu mentaskeun batur. Barang ka tengah wahangan Bangkong teh hayang ngeureyan beurit. Tidinya Bangkong teh teuleum ka dasar wahangan. Atuh beurit ke kabawa. Beurit gogorowokan bung di bawah teu teuleuman da cenah eungap. Tapi ku Bangkong teu didenge, lep teuleum deui. Ku sabab sabaraha kali di bawah teuleum, tungtungna beurit nepi ka paehna. Keur kitu teh kanyahoan ku dadali nu ngincer beurit di kamari. Serot nyamber beurit tugas jadi bangke ber di bawah hiber ka awang-awang. Atuh Bangkong ke kabawa roroesan paureun datara biasa ngapung. Mokaha we poe eta dadali meunang kauntungan. Saenggeus meakeun beurit nu sakitu lintuhna, bibilasna ku Bangkong hejo. Tah kitu wae sobat caritana.